Coba abdi narosnya leres teu kahirupan urang ayeuna eta bisa jadi anu ditolak baheulana lain kahayang urang. Simkuring ada mal dua konten, aya dua versi konten ieu, versi nu kahiji heula nya kalebet nu ieu teu baraya. Wayahna anjeun kudu ka dieu sakolana, cek emak jeung cek bapa. Urang teh teu hayang ka dinya teh, tapi teu bisa nolak. Tapikeun ka baraya dianteur-anteur kudu jadi bapa atau kudu jadi indung, dianteurkeun ka anu dimaksud ku sepuh urang. Kitu teh. Ayeuna hirup teh bagja sagala rupa ngeunah, padahal eta baheula teh anu ditolak ku hate tapi teu bisa ngomong. Pertarosan simkuring baraya nu ngalaman kitu sadar teu urang bagja aya jalan ti kolot, buah kataatan ka kolot baheula, tapi poho urang ngucapkeun nuhun tos dibimbing dugikeun ka ayeuna janten kieu, atawa telat kumargi kolot urang tos teu aya di kieuna. Ieu versi kahiji. Anu kadua antos dina konten salajengna. Nah, anjeun lebet ka anu versi nu kahiji ieu atanapi sanes.